Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra dangu, alhamdulillahirabbil alamin. Mang Arman Wijayati Radio Daya Suara tiasa ngahibur deui dina acara dongeng Sunda. Carios nu baris kapihatur neraskeun hancagara panukatunda si Kembang Racun karya Eko Suara. Kasing sugri mitra dangu manganyangakeun ieu carios wilujeng ngadadangukeun. Mitra dangu di pihak sejen ka ayana udinu harita kelempang teh ngan kulutus wae dina hatena sajeroning mainna ngajug-jug ka imana gan sambas teh. Mangkaning pernah ti imah nyidasih ka imah gan sambas teh rada jauh oge aya kana 300 meterna. Hadena teh mapai jalan gede jadi kain teh selempang najan ari capek mah geus tangtu. Dina lempangna harita anu semu ngagedig dahayang geura cunuk ka eta anu dijugjug. Dina hatena Udin teh ngaglineng kieu. Aduh. Kieu yeuh. Rasana jadi jalma eueuh kaboga. Eueuh panangeunana, eueuh araheunana teh. Teu boleh we yeuh. Benang diparentah ku batur nyidasih deui rajeun teh osok daek barang bere ka aing mere hadiah ka aing kanyatana mah geuningan pamrih hayang dipulang jasa ku jalan ayeuna nitah deui ka diri aing. Duh abong kena geus barang bere boh duitna boh kaosna nepi ka aing teh nya ngarekan bujang nita oge sadaekna pisan tanpa aya rasa-rasana teh sanyana. Duh. Tapi ketang kajeun da ngarumasakeun aing kasebut jalma eueuh kaboga jeung ngarumasakeun yen aing teh butuh ku buruhan kitu bae. Tungtungna mah ngingetkeun dirina teh memang butuh ku pamerana ti nyidasi. Najan berjing rada aral subah oge teu burung we Udin teh neruskeun eta lempang kalerkeun bangun nu ngagedig. Harapana teh ngan hiji keur Udin susuganan we keur kahareupna mah dina barang barena nyidasi kamaehna teh leuwih loba leuwih mucekil batan nu geus-geus. Teu kungsila Udin teh geus cunuk pas kahareupeun imah gedong Pulas Hejo. Imah nagan samas imah teh nyang hareupan jalan gede, nyang hareupan ngetan, malah dihareupna teh make jeung dipager beusi sagarupa mani tohagana tara. Bray, panto beusina teh dibuka, terus Udin teh asup ka pakarangan eta imah gedong nu warna Pulas Hejo. Gancang katrokna panto barjeng kituna pepuntenan sagarupa. Punten, mangga saha di luar teh temana cek eta anu tujur imah teh langsung we nanyakeun. Abdi ti Palih Kidul Pak. Atuh antosan sekedap inya kadenge sora anu lempang mani atra kareungeuna nyaeta sora mincak teh teu kungsila bray pantu muka breh we juragan samas pisan anu mukakeun panto teh. Geuningan Udin alah sugan teh saha. Aya naon Din? Juragan samas mencrong seukeut pisan ka Udin barjeng nanyakeun ngeunaan pamaksudanana. Udin gancang dongko itung-itung ngahormat barjeng pokna teh ngomong lalaunan barjeng semu anu ajri. Pangapunten agan, duh. Ieu abdi teh ngaganggu ieu ka saira ieu hatur punten. Teu nanaon Din, teu nanaon. Hayu atuh ka jero heula. Sabios di dieu we da pohara penting na itu agan. Nah penting pisan kitu Din. Pangna Udin nepikeun ka embung ka jero heula teh. Mohon Bapak, agan. Aduh. Leres ieu teh kepentingan anu pohara penting na ka saira abdi teh.
gancang atuh sok bejakeun ngeunaan naon eta kapentingan Udin teh. Bangun siga anu rusuhan meuni embung pisan ka jero-jero acan geuningan. Juragan Samas bener-bener ngarasa penasaran karena kayan Udin nu katempona teh bener-bener siga aya kapentingan ka dirina. Atuh Udin teh kalayan ati-ati naker poe neruskeun eta omonganana. Iya son abdi teh kawiatan sahur nyata ku Cedasi. Nyidasi mohon kan Nyidasi nu imahna di kidul Din. Sumuhun Cedasi eta kumaha cenah sahurna teh agan teh ayeuna keneh kedah kaditu patali anjeunna teh aya kaperyogian nu pohara pentingna kitu manawi teh agan pangna ayeuna abdi ngadeusan ka saudara teh. Oke nah ya naon cenah Din duka atuh badai aya kaperugian naonana mah abdi terang agan mung saurna agan teh kedah angkat we ka ditu tah ku anjeunna diantos ayeuna keneh gan tuh. Nah nya aya naon atuh ieu teh nya mun ku asa hareran teuing tara-tara ti sarina Nyidasi make jeung hayang tepung jeung bapa make jeung aya kapentingan ka bapa sagarupa Din. Heran ya pikeun bapa mah ye. Ceuk Juragan Samas bangun anu ngerasa bingung. Tutas mahna teh nyata ngadenge pokna Udin nu nyebutkeun cenah mahna teh ditunggu ku Nyidasi lantaran aya kapentingan. Engalan we cenah saurna teh agan ulah seueur emutan naon. Ayeuna keneh kedah naon sareng abdi mios ka ditu. Nya nepangan ka anjeunna kitu gan. Pokna Udin bisa naker dina kain ngolona jeung mayahna teh ngarusuhna ka Juragan Samas teh ngarah bisa bareng init ayeuna. Sok atuh ka jero heula Din. Sariosun teu kedah gan nu prayogina mah agan ayeuna ka ditu sareng abdi meungpeung teu acan wengi. Oh kitu. Daguan atuh sakedeunginya kuring teh rek bebeja heula ka indung budak. Gan Samas asup deui ka jero imahna. Maksudna mah kitu rek bebeja heula ka pamajikanana. Sanggeusna bebeja ka pamajikanana nu harita kaen kapereng keur aya di dapur. Gan Samas teh keluar deui terus we nepungan deui ka Udin nu keur ngadaguan dina eta teras gedong. Yudin atuh urang init ayeuna da geus bebeja ye ka ibuna oge. Sumuhun. Nah kan urang sareng we atuh sareng abdi. Nya urang bareng lah. Aduh. Nuhun tiasa sareng mah. Ayeuna tiasa nyerengan abdi sun. Udin hatena ngarasa bunga jeung ngarasa bagja anu tae papadana. Lantaran Gan Samas anu disusulanana ayeuna kaen bisa kabawa ku manehna. Rek teu sugema kumaha keur Udin lantaran parentahna eta nengrana nu katelah Nyidasi tete lancar teu ngalaman gangguan naon ngahaja ayeuna leumpangna oge apan kegancangan da ngarah tereh tepi ka imahna Nyidasi ngarah Udin teh bisa gancang narima deui hadiah ti Nyidasi. Sajeroning lempang teh ngareneng jeung Udin lantaran nya kitu ngarasa panasan. Gan Samas harita tumanya ka Udin. Duh, aya naon ye nu sabenerna Din? Pangna Udin teh nyusulan kuring di tah ku Nyidasi teh. Heran kuring mah. Nya doka tu agan. Da kabdi mah sumuhun teu nyaurkeun naon. Mung nyebatkeun curang nyusulan agan we kedah engal-engal tiasa ka ditu. Kitu we cekap. Nyalah. Pokona mah ye teu nyebutkeun arek naon-naon. Nah Din ieu teh. Muhun kan. Manya abdi bade ngabohong. Alah. Ari naon teh gan. Temal Udin berjeng saterusna mah leumpangna teh gegancangan naker. Da puguh hayang geura tepi
nyaki itu atugan sama oge lantaran ngerasa penasaran dina hatena teh hayang geura bisa tepung jeung nyidasi. Pengena oge apa lempangna gegancangan merengan lempangna Udin. Gancangna carita geus culuk ka eta buruan gedongna nyidasi, kasampak nyidasi teh keur nangtung we dina teras gedong. Bangun ngarasa bungah kuena Udin teh datang berjing kituna hasil pemaksudan teh. Atu gancang we nyidasi teh manehna ngabagiakeun dibarengan ku budi pamulu anu kaen marah mainaker. Aduh, haturan agan kudu jeung tepang kumaha mang agan. Oh sumuhun. Pangestu nyai. Sawangsun nyai kumaha? Ih, nuju sehat ari ayeuna mah. Hayu urang dilebet atuh ngobrol sapodo sase kan. Oh, sumuhun. Mangga atuh nyai. Sanggeus reng sesalaman berjeng kain di aku someah naker ku nyidasi. Nya terus we, gan sama teh asup ka jero gedong imahna nyidasi. Nganjol teh nya ngarasa heran we. Nyaksian kain pamolahna nyidasi kitu nu karasa ku gan sama. Lantaran basa diajak asup teh manehna teh make jeung kayan diceklan leungeun sagala. Terus ditungtun kabah jeung kabogoh we teh nya sanyana. Atuh nyidasi teh katara naker siga anu ngarasa bungah jeung bagyana teh lantaran telat jeung kituna dibarengan sarangah sarenge hahahe segala rupa. Nyata dinas jeruning mehna nungtun gan samas diajak ka tengah imah teh. Geus aya di jero mah terus we gugek dari yuk. Nya kitu diatuh nyidasi oge mehna geus diuk mah. Nya dina kursi anu kayan hareupeun pisan gan samas. Ngan Udin nu masih keneh nangtung teh lantaran ngadagoan tugas saterusna ti nyidasi. Sahanu nyaho nyidasi teh mung dibarengan ku manehna. Gan samas bangun anu geus kaen teu sabar hayang geura nyaho bae kana pamaksudana nyidasi. Nu matak barang gek diuk oge langsung we tumanya. Ayana naon sanyana nyai? Pangna nyai nyusulan ka akang nitah akang ka dieu teh. Oh, nya aya kapregian sajabina ti sono hoyong tepang teh kitu. Tembala nyidasi berjeng saterusna mah maena teh langsung ngeret nyata ka Udin. Nu keur nangtung pas deukeuteun pisa lawang panto. Nyidasi gancang ngiceupan kawas anu mere isarah supaya ini tidinya kalian pokna. Udin, ya. Udin mah ka ieu jung ka warung heula nya. Ece teh ieu pangmelikeun kopi jeung ieu rokona sakalian. Kumaha daek Udin? Ih, nyamangat tuh Ece. Tembal Udin geus ngarti jeung geus surti deui we kana parentahna ti eta nyidasi. Ieu duitna ye. Nyidasi mikeun duit ka Udin, atuh Udin teh geus narima duit mah terus we kaluar. Hatena mah hayang seurik ku kain pamolahna nyidasi. Make api-api nitah meuli kopi jeung ngerokok heula sagala ka manehna. Padahal mah ukura alasan supaya manehna teh eueuh di jero, supaya kayan antara nyidasi bisa jongjon paduduaan di jero imah. Lamun Udin mah langsung ngarti jeung surti kana eta parentahna ti nyidasi, tapi gan samas mah tacan ngartieuna naon. Nya kitu panjang kamahna mah nitah kayan biasa marentah biasa we tanpa aya maksud anu tangtu kayan distokangeun eta parentahna. Padahal mah duh teu kedah ngarepotkeun nyai yeuh. Aduh, make jeung naon nitahan Udin meuli kopi jeung rokok sagarupa. Aduh, ngarepotkeun teuing. Ih, sabieu satu agan. Da aya ieu sareng apan nya sakedahna we tamu mah disugumakeun. Pan sebatna oge tamu kedah ditata sareng dijamu kitu. Jadi ti kitu alim upami abdi disebat pribumi medit.
pokna jinasi berjeng kain teu poho kulat kelet ngicepan kana segala kaayaan Gansa Mas. Maksudna mah supaya Gansa Mas teh bisa katarik atina kagenda merasana. Bogoheun ka manehna nu ngahajak kituna teh nya memang nyieun pamolah keur ngaduluk kain lemutan Gansa Mas. Gansa Mas harita nyerengeh seuri bari jeung kituna teh marang manehna disebutkeun tamu nu kaen nya kitu kudu ditata dijamu. Tamu oge tamu naon atuh imah nyai? Ukur naon tamu anu matak ngahesekeun anu boga imah nya semah pipentesna disebutna. Mangga atuh sok saurkeun. Nah, aya pikir saya naon sanyana pangna nyai teh nyusulan akang teh. Ceuk Gansa Mas bener-bener kain geus kain teu sabar. Hayang geura nyaho kana eta pamaksudanana nu sabenerna pangna nyidasih ngundang manehna ku datang. Ari nyidasih kalaka beuki maceuh nemungkeun eta lelewana teh. Malah ngahaja we ayeuna mah awakna oge apan sina katempueun ku Gansa Mas teh. Da kaayaan dadana ge kain sina anu ngaleklak. Dupi ibu damang. Oh. Sehat pangesto nanging nya sami da sedang akang nuju ieu ka sareng panyawat. Teu puguh ngomongna Gansa Mas teh lantaran lelembutanna teh mimiti katarik ku kaayaan tetempuan anu nyampeuk aya hareupeunana. Utamana mah nya ngarasa kataji we ku kegelisahan eta nyidasih jeung dina lelewana. Maka jeung nemungkeun kaayaan dadana sagala mangkaning sakitu matak pikareseupeunana. Atuh nya puguh we jelas meuni papa jeung neureuna teh. Har ari akang ari bapak kumaha ieu teh meuni ku teu puguh sasauran teh geuningan. Tadi nyebatkeun sehat pangesto. Nah ayeuna geuning make jeung kaserang panyawat sagala rupi. Nah naon maksudna Gan? Duh, teu puguh rorosan teh si Agan mah. Nyidasih nyerengeh memang ngarasa lucu ku eta kaayaan Gansa Mas. Nu ngomongna teh memang pabaliut. Muhunnya aduh. Mani pabaliut ieu nya nyai akang teh. Alah hampura we ieu nya. Maklum akang mah geus kolot. Nyarita teh apan sok loba kaayaan teu benerna batan benerna kitu. Gansa Mas ngomongna teh bari jeung kain kalamas kelemes sagala kawas anu memang manehna kaeraan. Nyidasih teh geus kitu sura-seuri nemungkeun lewa jeung pamulu anu matak ting seredet kana hate. Pangna kitu ngarah kael manehna teh nyata anu geus ngundang dirina Gansa Mas teh nya memang teu mubadir. Ngarah aya hasilna anu kain mucekil. Terus barjeng kitu anu teu seukeut nyata ka Gansa Mas nyidasih tumanya. Kumaha Gan? Di bumi nuju rarepot atana pinte? Nuju aya keperugian nu penting atana pinte Agan? Tuh repot nyai. Komo ayeuna panwenginya repot kunaon cobi. Da biasana oge sase. Tuh nyai akang mah teu nuju repot. Nun atuh ari nuju sase mah kabina oge nya teu kinten bingahna Agan. Duh, jangan upami di bumi teu aya kasibukan mah apan Agan tiasa tenang di dieu, tiasa tumainah moal aya gangguan sareng deui moal seur emutan nanaon kitu. Ari kitu ke. Nah, naon eta anu saresna kaperugian nyai? Pangna nyai teh ngundang akang dadak-dadakan kitu. Meuni ku asa rareuwas pisan pikeun akang mah. Da nya kitu tara-tara ti sasarina nyidasi bet palai di tepangan ku akang. Bangun anu ngarasa panasaran pisan ke dirina Gansa Mas harita.
hayang geranyaho kana kepentingan anu saanyana pangna nyidasi teh ngunang manehna dina mangsa ayeuna. Sedengkeun kaayana teh apanya kitu maju kawan Cipeuting sakedeung deui ge bakal datang dina mangsana Isa. Nyidasi geus kitu mah tungkul sakedeung, geus kitu terus we tanggah deui neuteup kagan samas atuh eta anu diteteupna teh kayan samarasa samarampa. Dirigan samas anu saanyana mah geus aki-aki pek we diteuteup ku eta nu geulis anu kayan di hareupeunna najan geus randa. Teu burung we rada rampang rempeng, rada kayan teu puguh rarasaan, kitu anu karasa jeung kalaman kugang samas dina mangsa ayeuna. Kalayan daria pok nyidasih nyarita deui. Kieu agan ari kapedugian abdi teh nanging mugi we atuh agan teh teu bendu ieu nya. Nah, make jeung bendu sagala. Akang ayeuna tara bendu teu puguh. Ayeuna mah nyarios we lah. Mangga sok terus terang we anu sa jentre-jentrena. Nah naon kapedugian Nyai pangna nyusuran akang ti kalera. Pangna akang gancang nanyakeun teh pedah we akang teh ngadadak kaen teu puguh rarasaan. Tak kitu ku ayeuna Nyai ngadak nyusuran akang teh. Duh, ieu agan pangna abdi ngangkil agan ka dieu teh eta agan Eta naon Nyai? Muhun eta nanging agan ulah bendu ieu nya ka abdi. Atuh make jeung bendu sagala pantari oge ye toh disangemkeun yen akang mah moal bendu ka neneng. Aduh nuhun atuh. Mangga atuh sok geura saurkeun we sing jentre. Eta Bapak ieu abdi teh bet naon ngaraos hawatos pisan ka saudara Bapak teh. Hawatos ningali kaayaan rumah tangga Bapak saperos anu kirang kasugemaan. Nanging ketang hal eta nya saresna mah teu kedadi sangamkeun ku abdi. Da Bapak panginten ulang ku ngaraoskeunana eta mah urusan Bapak kitu. Namun nyidasih tacan ruskeun eta omonganana anu aya mamahna teh nya kitu. Sajroning ngomong teh make jeung kayan dangdak dengdek sagarupa. Malah imutna mah kaen teu tinggaleun dabar jeung kaen kulat-kulit sagala. Nemungkeun lewa anu mata kayan uruy, nemungkeun lewa anu pikerseupeunna ka. Di pihak segen dirina gan samas teh puguh we ngarasa heran jeung memang ngarasa kaget oge ku nyaksian kayan pamolahna nyidasi. Nya kitu deui atuh kaget ku ayeuna nyidasi make jeung nyabit-nyabit kayan rumah tangga. Nya utamana mah rumah tangga deurina. Homo make jeung kayan disabit-sabit kayan kabahagiaan antara maehna jeung nu jadi pamajikan sagarupa. Bet kayan asaku wanian pisan. Padahal apalan ari soal bahagia jeung henteu rumah tangga mah eta mah urusan pribadi anu ngajalananana, urusan deurina. Atuh gancang we gan samas harita nyarita dari anaker. Heula Nyai yeuh. Bapak mah ngarasa heran teh cik. Naon margina Nyai make jeung naon nyarioskeun soal eta. Sareng uninga ti saha saira Nyai teh yen kaayana rumah tangga Bapak kirang kaayaan kabahagiaan. Hapunten tadi oge apaan ulah bendu kitu. mung abdi teh terang pisan kana kaayaan rumah tangga Bapak sareng Ibu kitu. Keun soal rumah tangga Bapak mah ye ulah wakadi teraskeun oge ulah wakadi sabit-sabit Nyai nya. Nah kapentingan Nyai pangna ngondang Bapak teh aya patalina jeung soal rumah tangga Bapak kitu ieu teh Nyai.
Mungnya kitu duh sarasna kayan abdi ge ayeuna teh nuju nalangsa agan nuju Tunggara tah kitu ayeuna mah katara poroman eta nyedasih teh jadi kaen reueuk tureu maleuk meuh bangun nyawe meh na teh keur kana langsa ngaharuk tungkul bangun kaya nu pohara bingungna ieu ngadatangkeun kaheran jeung kapanasaran keur Gansambas mah ke nah naon margina nyai cobi make nyebat kenuju nalangsa sareng Tunggara sagala margi kana kahirupan serengkan abdi jalmi teh maniku seur anu ngahina ngap sampah kitu ganduh matak tu genah duh nasaha teu nya jalmina anu kersa nulungan ka abdi nu baris tiasa ngajait abdi tina ieu katunggara anu kaen pohara jerona duh nu mareudak ngomongna nyedasih teh kawas nu hayang dipikarunya ke nulungan kana katunggaraan nyai muhun akang bapak asa ku pabaliut ye cek bapak mah nu mawi abdi teh hoyong aya anu nulungan hoyong aya anu ngajait tina katunggaraan ieu nasib abdi teh geuning ngan kieu jeung kieu wae teu sangka geuningan hirup rarandaan teh seueur tugeunahna seueur nyerina batan bungahna kitu bapak abdi ge nya mani tos isin lami rarandaan teh jaba kayannya kitu geuningan muniku karagok naker arek lumampah ge da geuningan ari jadi randa mah teu burungwi jadi sorotan batur aduh ngomongna nyedasih teh make jeung kaen cumalimba ngaluarkeun cimata sagala panuna kaen beueus bakat tingku hayang dipikarunya ku dina Gansambas terus nama ngupahan ya wayahna we atuh nyai da ye apan geus kieu kaayanana geus kieu kanyataanana urang mah ngan tinggal tumarima we kana kadara anu katarima meureun mana kieu oge ye geus tutulisanana nyai teh kudu naon ngalaman di randa nanging abdi teh duh hoyong leupas tina kayan seperti kieu bapak kukituna abdi hoyong kenging gambaran anu nyata hoyong kenging bongbolongan ti anu parantos seueur pangalaman eta margina duh pangna ayeuna ngangkir bapak oge maksad teh abdi hoyong kenging bongbolongan anu ngayakinkeun ti selera bapak kedah kumaha sakedahna kedah kumaha saena ari abdi kitu ta bapak sanyana mah pangna abdi ngangkir ka bapak teh mugi bapak kersa nulungan ka abdi sagan abdi tiasa leupas tina ieu bang balu bapak bisa naker eta nyedasih teh ngareka ceritana malar dipercaya jeung kayan supaya dipikarunya we ku Gansambas nu aya di hareupeunana atuh puguh we Gansambas teh ngarasa atoheun oge ku ayeuna dirina kayan dipentaan tulung kalawan dipuntangan bongbolongan ku eta anu geulis nyiranda nu kasebut nama randa men serang nyedasih teh ya mehna teh depikeun ka nyerengeh nya atuh barang kayaan rengse mehna ngarengkeun pedah we naon rupana kedalisana ti nyedasih ku tante kitu kapentingan nyai ka bapak teh aduh laras pisan bapak mugi bapak tiasa non nulungan ka abdi anu nuju poekeun pak ya keur bapak mah anaking teu naon malahan mah bungah we nu aya lantaran nyai teh geus muntang tulung ka bapak dina harti nyai teh mikolot ka bapak ngan hampura hayeuna
lamun teh mah panulung ti bapa teh teu ngadatangkeun hasil. Pangna kitu ngingetkeun yen bapa teh jalma kasebutna biasa. Pokona mah yeuh anu kasebutna mah sudah pangabisa sepi pangarti. Taya kabisa naon teh sanyana anaking. Najannya kayan bapa teh geus kolot, tapi kolot oge da kasebutna mah kolot-kolotok munding anu kayan tibang bisa ngagantung dina beung munding kitu. Ukur di sadana wungkul we kabisana mah da eueuh. Tah kitu. Ieu Bapak, abdi teh teu kinten nya nyuhunkeun tur nganuhunkeunana we sateacana oge kana kasihan sareng kanyaah ti Bapak kadri abdi. Mangga tu Bapak dileut ieu opieunana. Hatur lumayan we ieu Pak. Saya aya estuning walurat naker teu aya pisan nu saena. Ceuk nyidasih kayan someah naker. Nawarkeun susuguhnya kadrina agan samas. Bisa nakarna kayan ngomong nyidasih teh. Nepikeun kasaliwat mah nya kitu moal boga sangkaan kadrina gan samas ieu nyidasih teh ngabogaan pamaksudan anu goreng. Narima kaya nyirana anu sakitu someahna bear budi kasebutna mah alus pamulu nyapuguh we keur gan sambas mah pohara pisan ngarasa bungaheunana. Alah mang geulis mangga hatur nuhun yeuh teu kedah ngarepotkeun nya. Pokona mah teu kedah naon segala diaya-ayakeun. Wios Teu Bapak ieu mah mung saya wae panginten Pak. Hatur nuhun geulis ye ditampi nya. Harita keneh oge gan samas teh nyokot dahareun nu aya dina piring. Bangun nu ngarasa nikmat naker, mani samuilan, ngarasa sugumaku kayan susuguhna. Oge ngarasa sugumaku eta anu nyuguhanana. Lantaran anu nyuguhan teh geuningan sakitu bageurna. Jeung disidik-sidik teh kayan asa tambah geulis, tambah mencrang bae teh saanyana. Waktosna ge parantos seep geuningan mitra dangu. Rupina si kembang racun dicekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah dina hiji waktos mitra dangu tiasa ngabandungan kumaha salajengna. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.